Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang baracakra di mana baligihna tepang di serang pidangan dongeng Sunda Duraduri baraya cakra nu ngabantu judul Sinangling Asih Sumanding. Biasana pun dulur pun lanceuk Kang Yater guru singkuring baracakra kitu nya. Anu alhamdulillah tos ngageuleungkeun naskah dongengkeuneun kanggo dinten ieu nuhun Kang Yat nuhun pisan jazakallah. Oge baracakra rupina parantos ngararanti ya. Supaya kanggo ngabagiakeun kumaha jucungna ieu sarios. Insyaallah kusimkuring sejadi teraskeun hancan katuna dina dinten Sabtu. Oke kerasan aya kameramen di TV anu tehurung nyaeta si Mang Ope Capruk alhamdulillahnya janten anu hoyong nonton dori langkungan Capruk channel biasa gitu nya ya. Oke Mang Tio mohon panganten anyar anu ada sepak teu ngonang mari kemagi boleh sadok nah deui cenah beungar eukeun digawekeun pamajikan geulis nya ya sebenarnya yang belum tinggal waktu beracaka ieu urang bagiakeun kumaha jucungna ieu carios Sinangling Asih Sumanding geber braya. Wah, ngaris yang ambarku geus nyeleh jang janten ngangkarek maneh mah omong entong panjangkeun masalah dasar sama gangli duldu kajeleng si Banting Ulung datang nyampeurkeun terus nangtung di geureung si Jari Sakti bari merhatikeun kalebah si Banting Ulung harita manggali nyarita ka ambarku. Iya mah kudu menjadikan harus ini lah ninggalkeun di tempat berkuk bahaya ya si Banting Ulung merhatikeun terus ka manggali aduh geus teu kudu mikirkeun sukesi eta mah berkuk geus antepkeun we lah nah teuing anu jelas urang bejakeun ka Kibiut Ireng si Jari Sakti jeung si Banting Ulung bakal jadi gangguan keur pihak urang kitu berkuk. Iha, well, makin melekeskeun jeung merekece. Jadi sia berkuk jadi rubuh. Benar manggali si Jari Sakti jeung si Banting Ulung kudu jadi bahan pamikiran Kibiut Ireng. Eta jelema bakal jadi gangguan terpihak Kibiut Ireng. Maka dari itu kita jangan ngajak-janteng terus kawas begini berkuki ngapain lagi harus agancangnya ini gimana kalau menjadikan si Banting Ulung melakukan tindakan Kak Manggali anu bisa ciloko atuh bisa-bisa Manggali nggak bisa kelecis berkuk berkuk si Manda Maut ngasupkeun mandauna kana sarangkana neuteub ka si Jari Sakti terus nyarita iya wow moal make melekeskeun jeung merekecet Jari Sakti cukup nepikeun ka dieu urusan ingetkeun ku Andika Jari Sakti ku hayana ieu kajadian Kibiut Ireng anu ngawasa di Banjar Hulu wew geus pasti bakal ngayakeun balitungan jeung Andika sabab Andika geus nyieun masalah Jari Sakti iya goclong ambarkuk si Manda Maut ngagajleng ini tinggalkeun eta patempatan manggali ge gancang harita ngagajeng luncat nuturkeun si Banting Ulung ngagerok rek ngudag anu arindit ninggalkeun eta tempat. Woi ngarek kang mana siap golobog cangkar het belakuk gangli sungrangli si jadu nyelecis ngoloh ka kang labur sia patingkeun kugai ngurang ngacer sia si Banting Ulung anu geus rek ngagajeng luncat harita direret ku si Jari Sakti bari nyarita keun we antepkeun teu kudu diudag teh anu matak ari oge eta ambarkuk jeung Manggali teh hayang salamet teh keun antepkeun maranehna duaan yang sakadang ngalaksanakeun parentahna Kibiut Ireng teh
anu penting mah Sukesi henteu turus dicangkalat teh. Napina ngeukeun nganteng mah Kang Jangri urang henteu sungkema lah. Teu sungkema kana ngatena oge Kang Jangri. Kuluna mah si ngabarkuk teh ngejeng singgaling singaleci teh dipancingkeun ku heula teh ku nganteng. Sina marotong si cokorna jeung si ngowodna teh. Urang ngajar teh si blekok teh Kang Jangri. Ente kudu melakukan tindakan karena jadi lawan anu geus teu bisa ngalawan teh. Cek akang ge maranehna mah ngan saukur ngalaksanakeun parentahna Ki Buyut Ireng. Anu ayeuna ngawasa di Banjarhulu. Mending kene urang ngajak ngobrol Sukesi we nama. Akang nyaho kumaha kaajaan di Banjarhulu dina waktu ayeuna teh. Geus kitu mah harita si Dari Sakti jadi terus minta keterangan ti Sukesi dinaan sabab jeung marga lantaran pangna Sukesi ini kabur ninggalkeun Banjarhulu. Harita tiluan dariuk dina luhur jukut garing di hadapeun tatangkalan. Sukesi anu harita keur cumarita. Mugi Kang Jari Sakti kitu deui Kang Anteng. Tiasa ngapunten ka abdi Kang. Margi jantan kabaud karena masalah abdi anu kabur ti Banjarhulu. Abdi nganuhunkeun kana pitulung ti Kang Jari Sakti. Abdi jantan teu cios dicangkala Kang. Ya, ari akang mah memang sakuduna ngabantu ka Sukesi. Sabab pihak Ki Buyut Ireng ge sakuduna mah ngarti. Pangna Sukesi ini tinggalkeun Banjarhulu teh lantaran meunang memang hayang bebas tina lingkungan kehidupan Banjarhulu. Tah ayeuna akang oge jadi hayang leuwih nyaho ieu teh. Kumaha kaya di Banjarhulu anu ayeuna aya dina pangaruh jeung kakawasan Ki Buyut Ireng. Wah, ngenya bener Sukesi. Mudu dijelaskeun kangayaan King Buyut Ireng ayeuna. Ngelah kanggo maha ngoge. Menting ngeukeun Kang Jangri ngejengan teh mah pikeun nyahwanan. Karena kangayaan si King Buyut Ireng coba jelaskeun Sukesi. Kaayaan di Banjarhulu Ki Buyut Ireng memang nuju nyusun kakuatan Kang. Kos kaetang seueur paguron-paguron silat anu jadi patarukan. Anu saterusna jadi barudak Ki Buyut Ireng Kang. Sarta tunduk patuh kana satya parentahna. Kitu deui jago-jago anu tos baru gangaran di dunia kajawaran ge kaetang teu sakedik anu mihak ka Buyut Ireng. Satu tasna ijen jajaten heula turun teu mampu ngimbangan kana agen pangartina Ki Buyut Ireng Kang. Harita ku Sukesi jadi terus dijelaskeun ngeunaan cita-citana Ki Buyut Ireng anu hayang ngawasa dunia kajawaraan. Naon rupa anu dilakukeun ku Ki Buyut Ireng di Banjarhulu tangtu we bakal jadi ancaman pikeun para jago di golongan putih. Si Jari Sakti jeung si Banteng Wulu ngabandungan penuh perhatian. Geus karasa cukup mereka teranganana harita Sukesi terus mungkas buaran caritanana. Tah kitu kaya di Banjarhulu teh Kang. Anu jelas Ki Buyut Ireng bakal jadi ancaman pikeun para jago-jago sang jawara ti golongan putih. Margi upami Ki Buyut Ireng dugikeun ka laksana ngawujudkeun cita-citana. Nyaeta ngawasa dunia kajawaraan. Mangka ieu kahirupan teu jelas moal aman Kang. Marihan Kang Jari Sakti oge kedah waspada Kang. Margi salami ieu kidongala anu aya di pihakna Ki Buyut Ireng masih kene tetep dendam ka salira Kang Jari. Komo ku ayeuna kejadian tadi tos jelas Kang Jari Sakti bakal dianggap jadi panghalang sareng gangguan pikeun Ki Buyut Ireng. Janten kedah waspada Kang. Oh, memang akan kudu waspada. Wah, bener-bener bangayang ieu mah Kang Jangri. Lamunan King Buyut Ireng bisa ngawasa dunia kajawaraan mah cinglangka Kang Jangri. Ieu mah cenglas mangrupingan caman Kang Jangri.
memang merupakan ancaman teh. Malah ku ayeuna kejadian tadi urang patelak jeung Amarkub tantu we teh ti irang mah bakal kahudang amarahna teh. Henteu matak aneh mun akhir bariring supagi pihak Kibiut irang ngalakukeun tindakan ka urang teh. Jadi bener cek Sukesi. Urang memang kudu waspada teh. Keheula masalah eta mah ayeuna Sukesi rek terus umpama ka mana teh teh? Abdi mah bade teras langsung we ka pademukan pun Aki. Muhun kiru ke bumi Kang. Mudah-mudahan we ari abdi aya di tempat tabun Aki mah madugikeun ka kasusud ku pihak Kibiut irang Kang. Wah, ngenya bener muni ngeneh gitu we Sungesi. Mudu sang lametkeun dingri ulah temprikeun ka benangan dicangkalakan ding bawadai ka Banjargulungan gitu. Mungkin nama mudu ngaya ditempret nu ngaman we Sungesi. Kitu diantarana obrolan anu langsung dina waktu harita. Waktu Sukesi nanyakeun ngeunaan si Rawing harita giliran si Jari Sakti anu ngajelaskeun ngeunaan si Rawing anu keur gering pikir jeung goncang jiwa. Saterusna neneangan si Keling anu jadi anakna. Geus ngerasa cukup masing-masing pagumananana harita Sukesi terus pamitan rek neruskeun lampahna ka padumukanana Ki Rungkuk Bumi anu jadi akina. Sedengkeun si Jari Sakti jeung si Banteng Mulung harita neruskeun lampahna rek ka tempat Haji Masara Anting. Tunda anu kacarita caturkeun harita si Rawing sangeusna ngajajabkeun balik Nyai Ismi ka imahna. Saterusna si Rawing neruskeun deui lampahna rek maluruh laku neangan laratang ngeunaan si Keling anu jadi anakna. Waktu si Rawing ngaliwat ka lemur anu sejen, harita jadi katarik perhatianana waktu ningali di tengah pilemuran di lebah lahan anu lega mangrupa lapangan. Harita di sakuring eta lapangan teh loba anu lalajo. Pada musilkeun perhatianana ka tengah lapangan. Tetela di tengah lapangan teh kerumangsung adu tarung Ijen Jajaten. Anu saurang mah mangrupa jago kolot. Sedengkeun anu jadi lawana kawilang jago ngora. Anu keur Ijen Jajaten teh dipilih ku Kendang Penca. Eta rombongan Kendang Penca teh aya di lebah sisi lapangan. Pikeun jago jeung jawara anu makalangan di dunya kajawaraan mah geus pada nyarahueun ka jago kolot anu keur Ijen jeung jago ngora. Eta jago kolot teh neulah ti rongga si Parang Kencana. Katingali dina cangkeng belah kencana nyoreng senjata andalanana disebut Parang Kencana. Kirongga teh mangrupa pupuhu eta lembur. Sakaligus pupuhu paguron Parang Kencana anu ngan aya hiji-hijina paguron di eta pilemuran. Jago ngora anu Ijen Jajaten jeung Kirongga teh timimiti prung padungdung oge geus ngagunakeun bedogna. Sedengkeun Kirongga mah masih kene taca ngagunakeun senjata parang. Si Rawing anu milu lalajo ngahiji jeung penonton anu sejena. Harita bisa ngadenge karecokna nu lalajo anu ngaromong jeung pada baturna. Lain eta we. Si Darman teu nyangka we. Waduh. Bener we teu nyangka. Wanian owe ka si Nurman. Oke jawani ngayonan Kirongga sararupan si eta si Nurman. Bener teu make otak ka jama teh sakunaha we na. Ti Kirongga teh pupuh paguron Parang Kencana. Ramu sila tau ge jelas leuwih hudu ya euy. Allah bener teu. Coba bener teu. Sameme maju pak kalangan teh nya ku eceung ngahaja di parangesan. Sekeng teh hasok atuh Kang Durman sing aya kahayang buktikeun mun nya mah jago silat. Sarunya bisa mengenang
mun menang teh jadi pupu paguron ngagantikan Kirongga jabani dikawinkan ke anakna warna gelis nyalah Nyai Asna manyawe ceu teh tahun-tahun guru ilmu di Kalawasi ari teu wani ngayunan Kirangga mah kitu yang debah ya, tapi ukur gitu Siluman teh ya sampai perhatikan mainna Narajang make makanan bedog sedangkan Kirongga lemon tapi can sekali-kali acan aya Panarajang Siluman anu kena kana sasaran benar teh bah benar alah jadi salah eta carita teh yang demo teh jadi salah alah anu keur izin jajaten mah eta anu tengati gerabah mah iya padahal teh acarana geus si Mang Uding deui wae teh kapake bae teh ieu si Suding alah waktu talung tandingan di Silawing Lawasi Keling di puncak Pasipalagan si Mang Uding pada acara teh nyaho ti dulu abah we nu harita rajo ka puncak Pasipalagan pananya acara kawas gitu cenah tapi kapake wae sekarang teh bener teh nya jadi si Ganana bisa melihat eta Kirongga eta si Mang Uding teh abah almata dipake ku Kirongga mun seuk abi para boga hajat alah diganah teu bayar sigana teu dibayar oge moal dae make penata asal si Suling mah tuh tinggal si Dumar tuh tinggal itu maju arangsa tuh tinggalkan nu kerecok teh jarempe musulkeun di perhatianana ka tempat tumangsungna anu keur ijen jajate jago ngora anu lelah Durman harita ngarangsek ku Panarajangna bedogna ji leuwih garang hayang bisa kena kana sasaran sabab geus sababaraha kali Narajang tapi masih tacan aya sabetan jeung sameran bedogna anu kena kana sasaran tapi kejadian saterusna mangrupa kaayaan anu di luar dugaan pikeun Durman sabab harita Kirongga si parang kancana henteu kanyahoan mesar parangna nyaho-nyaho bedog lawan potong disabab ku parang nu digunakeun ku Kirongga nu katingali ku Durman ngan kolebatna cahaya koneng emas we waktu parang kancana senjata andalan Kirongga nyabet kana bedogna sabuk hiutang putra parang kancana senjata andalan Kirongga geus asup deui kana serangkana sedengkeun Durman ngacari jeug mundur ka tukang lantaran kaget sabab harita maehna ngan saukur nyeklan bedog anu kari tinggal gagangna wungkul samemeh leungit ka kagetna dampaleungeun ka Kirongga anu meber muka harita ngahantem kana dada anu jadi lawan hayuk ceblor gas aduh anjir Durman ngagero nahan ka nyeri saterusna badana ngacengkang ka tukang terus rubuh ngabengkang cengkang kidebut ger dulalajo sarurak amal-amalan bari tinggal lo hidup Kirongga hidup Kirongga woi hebat hidup Kirongga hidup wow wah kemarin sanggup teh kasih gue sembuh itu bawa paling insyaallah hanya jual aja nu tinggal roh harita patembalan Kirongga si parang kencana pancuh dina tangtunganana sedengkeun Durman harita nyobaan ngonial hudang balik sumangirahan ka nyeri ningali Durman geus rubuh el jajate harita pada acara moru kalebah pakalangan atau ke tengah pakalangan balik terus nyarita dibarengan ku ngangkat leungeun ka tuna ka luhur tes tukang san eta ribebna teh sadik tes sadik deui kalah marok imane polisi barang kok aya jeung tahu tadi tes tenang dasar dia tuh son nah mana mah teh hah tong datang ke son oh
yang heula cenah mah teh. Oh sok atuh. Tes. Tenang penonton, harap tenang. Sadaya Durman dipersilakan kembali ke tempat. Pada lagi terus 2 kali kirongga pupuh paguron Parang Kencana unggul tina mangsana ijen jajan. Tes. Tuangsan bahasa kayak serik. Tah sakit. Da teh kumaha, Mang? Tadi kumaha anggar kitu oge. Oh nya geus atuh. Tes. Wayana kitu kanu tadi tos ngajukeun diri pikeun jadi patandang. Ngayonan kirongga supaya tatang-tatang pikeun maju ka pekarangan. Wayana kitu ieu acara sayembara bakal dilanjut. Kapal wargi boh bilih aya anu kagungan maksad bade hajat. Naon bae oge kelas proyek ku simkuring uding suruding si MC kenamaan baik di dunia maupun di akhirat yaitu penata acara anu kawentar engke saeun acara tiasa nepangan kasimkuring ka panggar panggung banyak ka panggar panggung oge DP mohon upami tiasa 50% oge memang tos kitu katangkuanana upami periode simkuring malihan mah anu 3 tahun catacan perung hajatan tos ngadepean. Nah, sakitu rupiah mah informasi simkuring kanggo wargi-wargi anu hoyong dihibur ku simkuring. Oke, langsung penata acara nyaeta uding suluding si MC kenamaan. Sabagian ti anu lalajo harita aya nu tinggal. Tak ngomong wae, Suding. Hasok sia maju patanang. Ngomong we sia. Woi, Suding. Untung namakeun wae bane pokoknya hayang ditanggap salumpah dir. Gantang terus ke acara dir. Aing jauh-jauh kali teh kaladulin aya di Indonesia teh. Ngomong wae hasa aku ngomong ceu. Uding suluding penata acara beuki nyarita. Ulah lebati ngomong Suding hasok sila malaju patana anu saterusna lain culang cileung kelas bueuk cigi culang cileung baik ngabaksak hayam hasal. Mang Uding ngangkat dengan katuhuna baitus nyarita. Tes. Tenang para penonton, supados tenang. Diharap tenang. Supados para penonton tetap tertib, ulah gogorokan deui.